Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa illa ala udwana illa ala dzalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innad dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbalu minhu. Wa qala aidan fahuwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah. Wal makna wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Amma ba'du, dina sabadana manjatkeun tahiyatul Islam. Puja menjadi panghias rasa ka Allah nu aja wa jalla, nu parantos maparinan kanikmatan pikeun urang sadaya, nu teu aya papadana, teu mimiti urang panjang umur, salamet bari sehat wal afiat. Sholawat miwah salamna mudah-mudahan tetap dikocorkeun ka baginda alam habibana wa nabiyana abur ruh Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Anu dijadikeun panutan pikeun urang sadaya, bahkan dina cabang iman anu samemehna nyaeta meureunnan hubur Rasul, cinta ka Kanjeng Rasul, kalawan ngalaksanakeun sakabeh pasunatanana. Ima sunat anu disebutkeun qauli oge fa'li oge takririna. Teu cukup ayeuna ngan sakadar cinta ka Kanjeng Rasul, oge kudu cinta ka karabatna, cinta ka keluargana, cinta ka sahabatna, oge meureunnan mika cinta ka ahli warisna. Disebutkeun bahwa al ulama warasatul anbiya. Ku kituna meureunnan urang kudu mika cinta kanu jadi guru-guru urang anu geus maparinan ilmu wauh ka Kanjeng Rasul, wauh ayeuna ka Gusti Allah. Sabab ayana guru urang bisa wauh tuluy bisa ngalaksanakeun anu jadi panyalamet pikeun urang di saanterona alam dunia oge meureunnan ke nepi ka akhirat. Nu diutamakeunana urang hayang ku ngagungkeun ngahormat mika cinta, maka meureunnan ceuk Gusti Allah sing sajelema anu ngagungkeun kanu jadi para ulama, maka sarua jeung ngagungkeun ka Kanjeng Nabi. Saha jalma nu ngagungkeun mika cinta ka Kanjeng Nabi, maka akur bae jeung ayeuna cinta ka kaula. Sabab meureunnan urang bisa kitu kieu dina ngalaksanakeun ibadah teh kusabab ayana ulama. Dina sabadana teh eta meureunnan wasuk batusa disata asaro, ari cabang iman anu ka-16. Nah sadisah biasa nama ari genep teh sitah.
sitah mah lamun mufrad teu diidopatkeun sawi mah diidopatkeun nya genep kana 10 jadi henteu sittata asaro tapi di dieu mah sab'ata asaro jadi keur dijadikeun muannas gitu diidopatkeun kana lapad asaro jadi wasab'atu wasubatu sadisata asaro cabang iman anu nomor ke-16 nyata al-bukhlu bidinil Islam. Naon bukhlu teh bakhil koret karena agama Islam. Nah kudu koret. Maksudna nyata ulah nepika wala tastaru tong dijual agama anjeun nyata ku harga anu leutik sama nang kolila ku harga anu leutik ya ku sarimi ku motor hiji ku imah ku pangkat dijual agama nepi meunang ayeuna kabungahan ngan sakadar di dunia maka ayeuna meureunna lamun urang ningali kudu memperkuat agama Islam teh supaya bisa nepi ka dibawa maut nu sakumaha meureunna jadi wasiat dina pangandika Allah bahwa wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ulah nepi ka ngantep urang maot teh teu mawa iman Islam. Sabab lamun urang teu mawa iman Islam cilakana nyaan moal aya eureun-eureunna rugi teh nyaan gitu madarat sabab lamun kur di dunia hungkul mah selesai lah nepi ka maotna. Urang ningali hikayat dina samemehna sawaktu ayeuna meureunan zaman Kanjeng Rasul keneh Zaid bin Haris orang tuana seperti kumaha aya di sahabat meureunan dugi ka orang tuana dipaehan ku kaum Quraisy melaan nyekelan agama anu dicandak ku Kanjeng Rasul. Ibuna ditarik ku kuda belah kenca jeung belah katuhu nepi ka belah dua. Bapakna ngahaja di deang disalib dipoe tuluy disiksa nepi ka maotna. Di dia oge nyeritakeun bahwa wahukiya an Umar bin Abdul Aziz dicaritakeun dihikayatkeun sanyanyana Waalaikumsalam Umar bin Abdul Aziz pi waktu khilafatihi dina waktu keur jadi khalifah arsala jama'atan ila Rum ngutus tah ka hiji jamaah golongan ka nagara Rum ajang naon li adil gozwi rek ngajakan perang ya paan hazamu sawareh tina pasukan teh kalalabur sabab sieun maut ya wa asiru isruna sahson minhum wa amaro qaisaru rum wahidan dina meureunan sabilangan anu sawareh kalalabur tuluy diboyong ditawan aya isruna sahson aya 20 pirang-pirang jalma nu beunang meureunan dina sabagian eta pasukan maka wa amaro maka marentah qaisaru si raja qaisaru rum si raja rumna nyata ayyadkhula fi dinihi
waya budat sonami supaya asup ka agamana si nagara Rum. Nyata merenang nganut paham di luar Islam, ima Nasrani wa ima Yahudi. Titah asup tuluy waya budak dititah ibadah nyembah merenang as-sonama kana patung berhala. Wakola tuluy nyarita ya si raja teh indahol tapi dini wasajadta lisonami aj'alaka amiron. Anjeun lamun daek asup kana agama kaula tuluy daek sujud anjeun kana ieu tapekong maka bakal ngajadikeun kaula amiron. Anjeun bakal jadi petinggi di pamerintahan ieu, diberi jabatan. Fi baldatin azimatin dina negara nu sakitu gedena wa u'tikal alama wal khal'a wal kuusa wal buko. Nyata bakal dibere ayeuna meunaan ku kaula teh anjeun fasilitas-fasilitas anu cukup lah. Kalau dicaritakeun mah hayang naon dibere, hayang gedong siap, hayang mobil diayakeun, hayang naon difasilitasi asalkan asup kana agama salian ti anu keur dicekelan ayeuna. Kaluar tina agama Islam asup kana agama Yahudi, asup kana agama Nasrani, maka difasilitasi kabeh bahkan dibere pangkat jabatan anu geunah. Tapi sabalikna wa illam tadkhul maka lamun anjeun embung asup pidini aktul ka dipaehan wadrib unukuka bisaep. Jadi diteunggeul make pedang intina mah meureunnan dipenggal pencit mah ti hareup ti tukang unuk tina naon itu punuk meureunannya unukuka tina punukna ti tukang teunggeul ku pedang nyata meureunnan dipaehan. Pakola maka nyarita si teh la ubi uddin bidunya, moal dijual agama kaula ditukeran jeung dunya. Paamharo maka diparentah nya si algojo meureunnan ku raja teh. Paamharo raja marentahkeun algojo paehan geus kusabab teu ngawaro kana parentah kaula. Cek tadi nama meureunnan negosiasi. Lamun anjeun hayang salamet, dibere jabatan, dibere fasilitas, harta kekayaan, asal asup agama kaula, maka anjeun siap bebas. Tapi lamun embung tetap nyekelan agama anjeun, maka bakal disiksa kalawan dipaehan. Maka cek ieu jelema siap keneh paeh daripada kudu nuker Islam jeung harta dunia. Sarua jeung Bilal pada can ayeuna uninga kana sistem peribadahan anu dijelaskeun bahwa Kanjeng Rasul karak nyaritakeun kana pangeran anu wajib diibadahan. Bilal bin Rabah nepi karela disiksa ku Abu Jahal, dipanggang, ditindihan ku batu. Kermah bodas kolot gitunya dipoe di padang pasir ditindahan ku batu bari jeung lain batu leutik diteundeun batuna dina dadana nepi kana beuteung da batu gede gitu. Nepi ka mana anjeun arek murtad moal gitu ceuk urang mah tina agama Islam asup balik deui kana agama anu diceklan ku kaum Quraisy. Cek Bilal la moal tetep nu diucapkeunana ahad nepi ka hampir setengah mati disiksana. Maka kadangu meureunnan aya sahabat Zaid bin Haris wawartos ka Abu Bakar tuluy meureunnan terakhirna eta dibayar Bilal bin Rabah kalawan harga berlipat-lipat gae cenah
bayar ngan kudu hargana leuwih akhirna dibayar. Beres dibayar dimerdekakeun. Maka Bilal akhirna jadi ponggawana Islam tina kaum hamba sahaya. Dibere meureunnan keistimewaan dina suara. Nepika jadi orang pertama anu ngalantunkeun azan. Eta Bilal bin Rabah. Ari di urang ayeuna loba henteu nu ngajual agama nepika sagala rupa, jigana mah teu pati saeutik. Bahkan kacaritakeun kamari ieu tah meureunnan dan kamari ieu meureunnan. Kamari rame-ramena padahal geus ti heula geus heubeul nya di tatangga urang aya meureunnan hiji kota anu salemburan kabeh dikristenisasi. Murtad kabeh kaluar tina Islam teu pira digantian ku sawah sakota mobil hiji atau motor hiji, yang penting mah ayeuna kacukupan kaduniaanana. Maka di dieu meureunna cabangna kudu bisa bertahan sekuat mungkin nyekelan kana Islam. Cenah fanatik fobia agama bodoh teh teuing, yang penting mah ayeuna urang salamet di dunia salamet di akhirat. Panahayangna mah kitu, salamet dunia salamet akhirat. Ngan cenah ari nyekelan agama Islam mah balangsak. Ini sagala rupa hese. Secara ayeuna geuninganan di luar Islam mah sagala rupa heug wae. Arek zina teu dicaram, arek nginum teu dicaram, nya. Bahkan makin merajalela maksiatna, makin loba deui pangabogana. Hartana mungkinan loba. Sing ingat bahwa eta lil ibarat embe di paraban hayo-hayohan pada isukan rek di pencit disebutna weh panyungkun sok tah ayeuna mah digejretkeun kabeh digantian ayeuna ngan engke moal kabagian ambe-ambeuna acan. Sabab meureunnan wa may yabtagi ghairal Islam, sing sajelema milih salianti Islam maka pala yuqbala minhu, moal ditarima kalaku mah oge. Arek kitu arek kieu engke ngan jadi sakadar bahwa pertama kali anu dijadikeun pikeun urang cecekelan nyaeta maot hayang nyekelan iman Islam kalawan maot husnul khotimah gitu. Ari nyekelan iman Islam ayeuna anu paling ripuhna nyaeta dina waktu sakaratul maut. Seperti dijadikan contoh bahwa Barsisoh seorang rahib, seorang ulama besar, boga murid nage ribuan, ibadahna hebat, tapi palebah mautna keluar tina kaislaman sabab kabongroy ku godaan setan, hayang leuwih hade dina ibadah digoda gitu. Kunaon ieu setan teh bisa nepi sakituna sabab ayeuna meureunnan supaya boga batur dina palebah mal'unun ay rojimun gitu. Dilaknat, dirajam, ulah kaulah hungkul, atuh Bani Adam oge cenah kudu aya nu nuturkeun supaya maturan. Tak engke ayeuna meureunnan palebah keur dihisab dina persidangan, setan ge mung disalahkeun teh. Meureun we cenah ayeuna maneh kaula mah dakur mere pertimbangan, mere bisikan-bisikan anu boga pola pikirna mah maneh da jelema dibere akal nu sampurna kunaon tong nyalahkeun kaula cenah. Yo nu urang bareng-bareng cenah. Disebutkeun dina Al-Qur'an oge kitu, kaum kafir kitu. Nepi ka nyalahkeun pan kaula mah gara-gara setan cenah. Cek setan teh heula da kaula mah kur ngasakadar kitu engke enggeus we ayeuna mah da anjeun ayeuna geus dibere akal nu sampurna. Bisa misahkeun mana nu hak, mana nu batil. Mana nu nyalametkeun, mana nu henteu. Nah, geuningan maneh kudu kabonggur we.
ayeuna mah geus we cenah urang rasakeun bareng gitu tah. Geus da teu kudu loba carita ngahujah segala rupa, geus hayu urang rasakeun. Urang asup neraka, ente ge asup neraka. Geus tong loba carita cenah gitu. Maka ti dieu urang meureunana ngajadikeun hikmah bahwa nyekelan iman Islam teh kudu bisa nepi kana terakhirna dina waktu keur sakaratul maut sabab setan ngagodana lain kanten. Ti gigir, ti hareup, ti tukang nyarupakeun sagala rupa anu dipikanyaah, nyarupakeun bapa, nyarupakeun indung, nyarupakeun aki, nyarupakeun nini, nyarupakeun dulur. Nepi ka bisa kumaha carana kaluar tina agama anu keur dicekelan ayeuna tina kaislaman. Sehingga meureunana lamun urang bisa nepi ka mempertahankeun rela keneh maot tibatan kudu ngajual Islam ku dunya. Jadi la ubai'u bidunya. Moal cenah kaula mah kudu nukuran ieu agama ku dunya. Dunya mah ngeunahna ayeuna hungkul, terakhirna di ka maot. Geus maot bakal ngarasaan siksa nu moal manggih maot deui. Eta jadi riwayatna. Kumaha lamun geus nepi ka ayeuna tadi teh yeuh dina hikayat anu dicaritakeun, maka saenggeusna waduriba unukuhu bisaib, saenggeus ayeuna dipenggal pada rorok suhu, maka eta ditendeun ya. Sisirahna teh nunggus muter da ku sabdi ditebas ya sirahna. Pilmidani nyata dina lapangan. Wa kana yaqra'u hadhil ayah. Bari bukti ieu meureunana roksu teh sirah teh eta macakeun kana ayat sisirah anu dipenggalna teh. Sabari ngakurolong gitu ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Selesai. Sabab ayeuna meureunana ku sebut bahwa macakeun kana ieu ayat bukti bahwa kabungahan bakal dibeunangkeun ku jelema anu bisa mempertahankeun kana kaislamanan. Dina posisi meureunana dina nyekelan Islam ieu teh ayeuna keur musim-musimna. Islamna mah nyekelan keneh ngan meureunana sok aya nu dijadikeun bahasa lintas agama. Lintas agama. Meunang ari kuat mah teu kagedar kaanginan tapi sing hade bahwa toleransi beragama lain dina masalah ibadah tapi dina masalah muamalah. Masalah akidah ibadah lain deui tapi lamun masalah muamalah mah wae. Urusan sosial, urusan kemanusiaan, urusan perdagangan heug wae da urang teu leupas jeung anu di luar Islam. Katut ayeuna meureunana nu ngayakeun sagala rupa barang anu dipake ku urang oge lolobana mah lain ari orang Islam. Kaci ka meureunana ka jarum-jarum jeung paniti madein. Nah atuh bisaeun gitu orang Indonesia nyeun jarum. Pan bangga ayeuna mah gitu nya ka jarum-jarum ge meunang batur. Ari Islam meunang naon? Islam ge bisaeun ngan ku sabab kabongbroy ku merek gitu. Lamun saberesna ayeuna tidinya meureunana tadi dina ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ieu sok diwacakeun dina waktu keur talqin. Lamun geus ridho kana katangtuan bahwa meureunana nyekelan Islam nepi ka maotna
maka padhuli pi ibadi gara-gara hamba kaula ka mana jannati ka surga kaula nu geus dijanjikeun kalawan meureunnan disebutkeun dina surat anu sejenna fi isatir radiyah fi jannatin aliyah disebutkeun dina isatir radiyah teh naon dina kahirupan anu dipikarido fi jannatin aliyah dina surga anu luhur darajatna kutupuha daniyah ari bubuahanana eta teh anu darareukeut kamari menyebutkeun hayang naon tinggal hareupeun sakumaha kareteg hate bakal disiapkeun lamun heug aya manuk aya hayam cek urang teh asa hayang daging hayam menangnya teh harita keneh ge jadi teu kudu milu capek heula kudu ayeuna mencit heula kudu meuceunan buluna heula kudu dikitu dikiheulan teu engke mah kareteg hate hayang geus siap harita keneh begitu beres di dahar dikumpulkeun eta tulang benulangna jadi deui manuk hiber deui hayam jadi deui gitu hirup deui ngan eta bahasa kitu teh lamun urangna masih dina tingkat derajat berpikiran kana halayah nu disebutkeun kahayang awak kahayang awak barang dahar sare nu geunah imah nu gede didampingi ku pamajikan jeung bidadarina bahkan meureunnan nyebutkeun saurang kurang leuwih antara 40 nepi ka 70 bidadari samiskin-miskina disiapkeun gedong panglegana sageda-geda naon salega-legana ge ti masih tepi ka magrib eta lahan nu dibikeun eta pikeun saha pikeun jalma anu maotna mawa iman Islam saenggeusna maotna mau iman Islam tapi pandina iman Islam teh aya amal beres iman Islam aya ihsan naon ihsan ibadah ta ibadahna kumaha lamun ibadahna lalawara maka meureunnan samemeh menikmati kanikmatan nu disiapkeun ku Gusti Allah di surga nya rasaan heula we meureunnan eta mah sabaraha lila kituna talangke kana ibadahna loba teuing maksiatna mentakan di mana datang hiji musibah ge dicaritakeun ayat 3 pamisahna aya ujian aya peringatan aya siksaan tergantung saha nu narimana moal disebutkeun ieu ujian lamun jelema teu milu sakola gitu moal disebutkeun ujian lamun ka jelema anu bolos wae tapi eta mah peringatan sanksi gitu. Salat jarang puasa kumakarep mimiti we hungkul maka eta mah di mana datang musibah nepi ka mautna disebut teh peringatan tukang ibadah kabawa musibahna longsor teh banjir teh gempa jeung sajabana eta mah ujian tapi lamun jelema di luar Islamna katut nu Islam dorakana banget maka eta mah disebutna siksaan gitu ya. Maka benar kudu fanatik kudu sok sanajan ayeuna tegeunah kana ceuli cek jelema anu sok ngutamakeun kana bahasa ham keun lah tarik-tarik oge ayeuna mah gitu. Mamawa ham padahal ham teh meunang ti mana gitu. Hak asasi manusia padahal nu paling utuh mah hakna Allah cek Gusti Allah inna dina indallahil Islam eueuh agama manusia jen Islam we nu diaku mah maka nepi ka kumaha oge usahakeun nepi ka kumaha urang mempertahankeun hirup dina kaislaman ngalaksanakeun sakumaha parentahan ngan engke kaharep diuji na lil ibarat ayeuna nyekelan bara dina leungeun
dilepaskeun pareum dicekelan panas. Islam tina asing bakal balik deui kana asing. Islam anu tadi na minoritas balik deui jadi minoritas. Islam nu dianggap tadina aneh maka bakal balik deui aneh. Nu salat, nu puasa dianggap berbeda maneh mah teu ngahargaan. Mungkin balik deui kitu. Ieu meureunnan ngajadikeun cabang nomor ke-16 kudu nepi ka disebutkeun fanatik benar kana kaislamanna. Ngan meureunnan lamun fanatik dina Islam kalawan ilmu. Lain make perasaan gitu. Di ilmuan kumaha dina Islam sabab dina Islam fi kulli umurin dina setiap perkara eta ngandung hikmah tersendiri. Maka setiap ayeuna lamun dina pengajian katut yahtaru milih dina segala macam jenis keilmuan. Pasrahkeun lain menang milih sorangan, tapi ieu ilmu teh pasrahkeun kanu jadi guru. Nah, mana nu patut di kaji dituturkeun mana nu henteu. Mentakan cenah ayeuna ulah salah nyebutkeun bahwa yakhtarul ustadi milih-milih ustad urang teh ceuk saha lain ceuk urang ceuk para guru ulah nepi ka tuh ngaji kasih ustad anu ngaji kasih ieu sabab patojaiyah jeung hukum syara ahlus sunnah wal jamaah gitu. Lain menang sorangan sabab lamun menang sorangan pantes urang rek menang ilmu di mana bisa milih-milihna. Da urang mah kadang adu rau, nu itu dicokot, nu ieu dicokot. Heug wae, heug cokotan mimiti ngan ketinggal milihan. Milihanna meunang saha? Meunang bebeja deui nyata gitu. Disebutkeun ilmu itu dangu, nu ieu cokot, nu ieu cokot. Bebeja deui kana jadi guru, ieu teh kumaha ilmuna? Kumaha jang dipake mahi atau henteu, pantes atau henteu, heug wae atawa ulah. Jadi lain menang karep sorangan. Sok sanajan ayeuna boga dasar bahwa urang balik deui kana Quran jeung hadis, balik deui kana Quran jeung sunnah, tapi pahamna paham saha gitu. Nya balik deui mah Islamna sorangan oge, urang teh mawa ilmuna gitu. Balik deui kana Quran, balik deui kana sunnah, kana hadis. Kudu da sabab eta sumber hukumna ngan arek make paham saha gitu. Ulah nepi ka meureunnan nyacad kanu jadi para ulama sesepuh nu ti heula salafus saleh dielehkeun ku paham ku ulama-ulama nu araranyar gitu. Nu dianggap leuwih viral. Daena mah gancang hayang mah gitu. Ngan nu ti heula mah seperti Syekh Son Haji sok sanajan kitabna ipis tapi jajan lu ka Gusti Allah Gusti lamun sakirana ieu kitab manfaat bari jeung bisa dialap manfaat maka meureunnan sing ditetepkeun nepi ka poe kiamat. Balangkeun kana cai. Supaya eueuh rasa dina hatena tergantung kana kajelema gitu. Kusabab hayang kanyahoan jelema, hayang pamer, hayang nepi ka kumaha-kumaha. Balangkeun eta kitab teh. Disebutkeun dah kitab Jurumiyah, cenah ipis wana naonan. Ye Son Haji jajalu ka Gusti Allah. Lamun heug sakira manfaat, bisa dialap manfaat, bisa ayeuna nepi ka nepi kiamat, nepi ka kiwari. Eta tulisan masih kene salamet diaji ku sararea. Tah meureunnan ku kituna urang oge meureunnan ieu mapaesan kaimanan, kaislaman oge ihsana nu jadi rukun agama. 3 iman, Islam, jeung ihsan. Maka salamet di mana urang nyekelan eta anu 12. Lamun teu nyekelan eta berarti cilaka 12 gitu. Teu mawa iman,
teu mawa Islam katut teu boga amal-amalan nu disebut we ihsan. Ihsan teh nyaeta kaan anta budallah ka annaka taro. Ibadah ka Gusti Allah. Nepi ka boga rasa terus di awasi ku Gusti Allah ibadahna. Lamun heug diawasi tong boroning ayeuna dina masalah ibadah, lamun gawe diawasi kudu jadi dunungan ku jadi mandor sok nyaan gitu. Lamun di tongkrongan ngan kadang urang sok leungit tah dina hate teh seolah-olah bahwa Allah teh teu waspada kana setiap gerak-gerik anu keur dilaksanakeun ayeuna gitu. Iman mah gitu. Iman ka Gusti Allah iman, tapi keur dina palebah ibadah mah masih keneh we kadang les teu inget gitu. Seolah-olah ayeuna dina keur ibadah oge ima dina salat, dina sedekah. Tong sok miheulaan ayeuna nyatetkeun kana amal-amalan dipiralkeun ku sorangan. Padahal mah urang rek kitu rek geus boga nu nyatetkeun. CCTV na geus asli ngan urang sok miheulaan malaikat seolah-olah malaikat kabongbroy meureunnan moal nyaapaleun bahwa urang keur ngalakukeun ibadah komo nu sedekah. Biasana sok hayang kanyahuan dituliskeun dipiralkeun ku sorangan, saya sudah melakukan sumbangan, saya sudah bersedekah, menang saya, itu menang saya, tak eta teh beak kabeh. Alus nyumbang nama, alus sedekah nama, alus salat nama, tapi lamun dipiralkeun ku sorangan, diebar-ebar ku sorangan, maka leungit ganjaranana. Iwati kur menang pujian jelema gitu. Engke di mana keur di mizan ditimbang mana cenah amal kaula teh eueuh geus penta tuh anu mere pujian eta menjadi masalahna. Sehingga meureunna lamun dina salat anu eueuh ganjaran teh anu alladzina hum fi salatihim sahun alladzina hum yuraun ta eta. Yuraun hayang ditempo ku batur gitu. Hayang katempo. Hayang aya bahasa hayang ditempo ku batur gegae da batur nempoeun. Ulah teh hayang ditempokeun. Hayang katempokeun. Tuluy keluar bahasa, si eta mah geuning rajin, si eta mah geuning bageun, si eta mah nyumbang, si eta mah anu, si eta mah tangke teh bakal dibalikeun bahwa ganjaranana eueuh iwati meunang pujian. Eta balikna mah. Maka urang kudu sing bisa ningkatkeun dina posisi keur ngalakukeun ibadahna. Seperti ayeuna meureunnan ulah lamun barang bere teh mun sebisa mungkin dan ulah barang berena tapi didokumentasikeunana ieu nu jadi masalahna teh sebenarnya. Dan nu dibere ge jelema masih boga perasaan rasa era sakumaha butuh oge sebenarnya mah. Eupan ayeuna geuninganan mau tidak mau hampir semua setiap barang bere kudu dipoto mengatasnamakan donatur si anu pasti kudu dipoto bahasana punten ieu teh dokumentasi heuh bahasana eta kan salah teh henteu moal nepi ka salah gitu. Tetep bener barang berena mah gitu. Tapi ngajaga ieu nu disebutkeun bahwa apikna ibadah nepi ka leungeun kenca ge teh nyahoeun. Nu kumaha seperti ayeuna lamun urang indit katarim. Lamun ya mudah-mudahan aya hasil gitu ya. Katarim teh kumaha sedekahna kieu lamun dibasakeun jeung tukang dagang sedekah anu teu dianggap sedekah. Barang beli ka nu dagang seperti aki-aki nini teh.
nu dagangna teh ya dibeli ku urang teh, maka eta satu sisi lain disebutnya muamalah barang beli. Tapi di sisi lain adalah sedekah anu teu dianggap sedekah. Sabab lamun urang ngantep kana eta barang sinini seolah-olah urang ngantep bahwa dirina keur butuh eueuh nu meuli. Komo bari jeung lamun nanyakeun ni ki mang ieu teh sabaraha? 3.000. Wah, mahal atuh 3.000 mah. 1.500 lah. Entong ditawar mah bisa mah. Justru nih ieu sabaraha 3.000 bungkuskeun 5. Geus dibungkus 5, tah dia 10 gitu. Jadi nu dibayarna 10. Teu ditawar sama sekali, bahkan dileuwihan saeutik lah ku urang teu misakeun tah ieu mah gae tuyos tong diwangsulan. Hargana sakitu, tah eta teh sedekah anu tersembunyi. Urang pan ngahaja. Mang dieu. Ieu sabarahaeun saanuun di video, di foto. Dijadikeun deui duit. Dijadikeun konten. Jadi barang berena lain karena memang rek nulungan, karena justru kalah jang dirina sorangan. Usaha eta mah. Meskipun sisi lain itu adalah kebaikan, ngebantu iya, tapi sok gordin ahorna leuwih-leuwih nu dibeli mah kur ratusan ribu, tapi manehna lamun menang konten bahkan nepi ka jutaan. Milu hirup tinu miskin berarti gitu. Nya. Eta. Milu hirup tinu miskin, lain ngahirupkeun jalma miskin. Seolah-olah bala lagur cenah ieu nya mere 1 juta. Manehna lamun heug eta meunang video kitu, meunang foto kitu, akhirna kan loba deui nu percaya. Loba deui ayeuna nu nempokna nepi ka meureunnan jadi we harga deui. Puluhan juta. Tah, ieu meureunnan dina masalah ibadah. Lain nyaram, tapi seapik mungkin orang bisa ningkatkeun gitu. Kunaon teh dicaram supaya tetap berlaku kebaikan-kebaikanana gitu. Oh, ieu mah ulah atuh mah. Pegatah. Ngerek barang bere dengan macam seperti itu gitu. Jang status nu boga tingkatan seperti itu gitu. Maka dina ilmu rasana tetap urang nyacad bahwa ieu teh tingkah nu salah. Tapi meureunnan aya hikmah tetap ngalakukan sebuah kebaikan. Bahkan ayeuna kajalma anu kafir sekalipun bahwa ieu kafir lain menang hayangna sebenarna mah. Nu mabok lain ku menang hayangna, memang tos aya titis tulisna. Ngan urang tetep kudu inkar bahwa eta teh Allah teu ridho gitu. Tadi itu ya di luar Islam Allah teu ridho. Ngan meskipun Allah teu ridho eta meunang nyatetkeun ku Gusti Allah eta jelema kudu di luar Islam. Supaya jadi contoh tah di luar Islam teh ke kieu bebeunanganana, nu Islam kieu bebeunanganana, nu mabok kieu bebeunanganana, nu teu mabok kieu beunangna. Dirapihkeun rasana sehingga urang moal nyacad kana jirimna, tapi nu dicacad adalah tingkah lakuna. Ayo urang mah ka jelema-jelemaan pan. Sehingga ayeuna mah urang mencoba bebenah gitu. Jaga basana, jaga rasana. Dina barang bere wala tabtulu sodakotikum bil ada. Tong dibatalkeun, tong dirusak sodako anjeun ku perkara pilara. Bahasa anu ngewa nu teu geunaheun kana hate gitu.
Maka lamun rek barang bere we. Mentakan aya aturan bahwa dina barang bere teh memang kudu bahasa ikhlas jeung ridho. Lamun ikhlas jeung ridho moal aya implik-implikna. Moal katuturkeun ikhlasna bahasa ikhlas teu ikhlas moal aya etaan lamun geus ikhlas mah. Teu kudu dicaritakeun. Ikhlas teu insya Allah. Ridho teu insya Allah. Jadi ikhlas teu ikhlas aya keneh tanjung klik dina hatena nyebutkeun ikhlas ku perkara nu ikhlas berarti encan ikhlas gitu. Ikhlas teu ikhlas da leutik oge naon teu kudu gede sih leutik oge yang penting ikhlas rek teu ikhlas mah da leutik kitu ban bahasana teu kudu ge gede leutik yang penting ikhlas rek teu ikhlas mah da leutik nu teu ikhlas mah biasana nu gede mentakan nu 2000 bari jeung lecek ikhlas wae sih ngisian koropak mah tapi lamun 100.000 beuh mikiran ikhlas teh rada lila pertimbanganana itu. Tapi lamun nyebutkeun tadi teh lamun dina posisi ikhlas jeung ridona teu kudu kakedakeun kaula ikhlas kaula ridho. Bukti ikhlas jeung ridho teu aya implik-implik bahasa jeung ragad nu nempukeun bahwa kaula teh ikhlas. Ngalir lil ibarat miceun perkara nu teu dipikahayang piceun geus kitu. Eta dina urusan ubudiyah. Nah, ibadah-ibadah sehingga iman, Islam jeung ihsan gitu. Kahadeanana kudu bisa napak ningkatkeun ulangan sakadar hade hungkul. Da cicing ge hade. Sare hade gitu ya. Nya cicing hade, sare hade. Jadi sebutkeun hade mah teu kudu ge barang bere. Ku cicing ge hade. Sebab loba jelema nu teu salamet ku sabab loba caritana. Teu salamet jelema ku loba curugna jeung jempolna tah utek-utekan gitu. Nyieun status, nyieun komen teu salamet loba gitu. Sehingga ke meureunnan ganjaranana lamun heug bisa nyekelan iman Islam tadi teh meureunnan fi jannatin aliyah dina sawarga anu luhur darajatna. Urang masih keneh hayang surga, hayang keneh kanikmatan nu sifatna ajang raga. Urang mah teu nanaon, teu nanaon. Sieun ku siksa, sieun neraka masih keneh teu nanaon. Ibadah masih keneh aya ria, tuluykeun. Meskipun eta ria kasupkeun kana sirik nu pangleutik-leutikna. Salat masih keneh hayang ria, hayang katembong. Sedekah hayang katembong, hayang pamer. Teruskeun. Ngaji hayang keneh kasebutkeun rajin, hayang kasebutkeun alim. Teruskeun we ngajina. Dalila kalilaan ke akan berkurang, terkikis dengan sendirinya. Jadi karak ayeuna saminggu, 2 minggu, sakali, 2 kali disebutkeun sia Maria ibadah kitu mah moal ditarima. Eureun we. Atuh ibadahna eueuh. Kahadeanana eueuh ganjaran teu meunang. Sehingga sok we kumaha tingkatanna masing-masing gitu nya. Jadi tong nepi ka urang nyacad ka jelema nu kakarak asup ka masjid, kakarak asup ka majelis gitu. Justru bangun motivasina supaya tetap dina keislaman nana itu. Ya. Bahkan di dieu nyebutkeun nu katiluna asalisu wa qala mata qulu anta hal tadkhulu fi dini wa aj'aluka amiron fa'adrok kathu sakowatan. Cilaka. Rek milih naon, rek milih jabatan atau milih cilaka. Maka dakhaltu fi dinika wahtartu dunya alal akhirah. Jadi milih keneh kaula kana dunya tibatan milih akhirah, maka eta kasupkeun jelema anu cilaka. Disebutkeun weh jelema
anu bangkrut gitu. Eta nu bangkrut nama. Sabab berenang ti dieu pikeun urang sararea mah sebisa mungkin gitu. Dengan tingkatan kemampuan anak, sabab engke urang bakal yang hareupan zaman anu leuwih tibatan cara ayeuna. Yang hareupan lamun heug urang dibere umur nu panjang bisa yang hareupan juz wa ma'juz. Bisa yang hareupan dajjal. Eta godaan lain sulap, lain carita, sebab mending keneh hirup daripada milaan maut harita gitu. Tapi kalau jadi anak buahna engke mah pilihan atuh hareupeun panoan di paehanana. Lain ibarat cara bareto mah ayeuna meureunan Belanda maihan kanu jadi dulur-dulurna hareupeunana gitu. Arek jadi anak buah kaula, arek jadi hoperdom seh gitu deuna. Hareup jadi menit. Pan dibere seragam disebutkan ayeuna ajudan lah, antek-antek gitu ya, seksi demang lah gitu ya. Lebih milih mana gitu, diberi jabatan, diberi seragam, tapi milu jeung Belanda atau arek tetap di Indonesia dengan megang kemerdekaan anak berarti maut gitu. Ya mending kena milih maut gitu. Sebut bahwa ayeuna sabilillah gitu. Eta anu ka 16 ya. Wabqol bidinika. Jadi kudu pelit karena agama. Jadi lain pelit agama teh salat lain gitu. Teu sedekah pelit lain. Jadi mempertanggungjawabkan apa yang sudah dipilih nyata ku jalan nyekelan pageuh teu dikaluarkeun, teu dijual, sok sanajan ditawar ku harga nu mahal gitu. Kudu tetap dina keagamaan anu dipikarido ku Gusti Allah. Eta wabkhol bidinika mayuro bika maksumu. Sabab lamun kaluar nyata kasupkeun jelema anu doraka. Eta dina bet setengah tina nu kamari. Sabab anu setengah betna wahbub nabiyaka summa adim qadrahu wabkhol bidinika mayuro bika maksamu. Ya, sakitu heula lah wallahu